Dulur sajati mah dulur hakiki teu kudu sadarah. Saumpamana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sareng panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantena istuning satia satuhu ngarencangan Kangjeng Nabi dina sagala rupi kaayaan, dina keur susah, dina keur bungah. Dugikeun ka dina hiji waktos Kangjeng Nabi dibeberi ku kafir Quraisy teras nyumput di hiji guha disarengan ku mantena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kumargi Kangjeng Nabi kacapean dugikeun ka kaboboan dina lahunanana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orai ngaleor orai hideung anu berbisa beki deukeut nyaketan sampeanana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apal eta pibahayaeun nanging anjeunna teu tega upami kedah ngagugahkeun panutan alam. Akhirna mah si eta orai cok macok kana sampeanana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Racun orai terus sumarambah kana sakujur badan dugikeun ka karasa nyeri teu kuat nahana Sayyidina Abu Bakar Siddiq dugikeun ka ngaluarkeun cai soca anu akhirna eta cisoca ngeclak kana pipina panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan alam gugah teras naroskeun, ya Abu Bakar kunaon becerik naha ngahelas teu ridho sasarengan jeung kaula babarengan jeung kaula sanes juragan sanes teu ridho tapi nami teu aya orai nyaketan teras macok kana sampean kaula. Teras tos kitu racunna sumarambah kaula teu kuat nahan kanyeri dugikeun ka ngaragrakeun cai soca ninggang kana pipi juragan. Punten pisan. Kangjeng Nabi Muhammad gogodeg anu ujungna nempelkeun jempolna kana lambeina teras ditempelkeun kana sampean anu dipacok ku orai teu sakara-kara. Doa Kangjeng Nabi dijabah ku Allah Ta'ala anu akhirna Sayyidina Abu Bakar dibebaskeun dina kanyeri pangaruh peurah orai anu berbisa eta. Kitu juragan, hakekatna dulur mah teu kudu sadarah. Kadang dulur siga batur, kadang batur siga dulur. Sayyidina Abu Bakar teh sanes sadarah jeung Kangjeng Nabi teh, tapi mangrupakeun sahabat Kangjeng Nabi ti keur leutik keneh sekap sakitu sampurasun.